Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanya ke mana masjid daun berjamaah lah kak hiji marada hujan bae ngecrek nomor kedua poek nomor katilu kakak kan buta geus teu kudu ka masjid ya ngahalangan di akhirat mah teu bisa kitu buta-buta gengke bakal ditanya geus geura ka imah ka ditu pamajikan mah pokoknya idinan mah mendak berjamaah lain kitu cak pamajikan akan kula karunya ai kula nungtun ka masjid kan kula mah awewe ari henteu ditungtun pan dieu kumaha lamun ti soedat ha geus doakeun we berangkat beta buta ge ka masjid hayang berjamaah kabita ku ganjaran berjamaah mas barang tengah perjalanan antara imah jeung masjid kira-kira 200 meter ka masjid teh ti soledat ngaguling kedeplok oh atuh kalot akhirna kan aya jelema tah waduh ti soledatnya abdi imah kalotor balik bae nya teu naon atuh ditungtun dibawa ka imah bangi jeung pamajikanana tuh kan tadi ge ulah ka masjid kadenge ku ceuli ulah ka masjid buta-buta ka masjid geus di imah bae tah eta tah nasehat pamajikan jeung kahayang salaki sebenarnya bagusan mana sih eta salaki rada lempeng ge jelema kos ge salaki sakitu buta nu hayang ka masjid pamajikan makan ngalarang ulah laka bener ge karunya tapi kan ngahalangan ganjaran loba tah awewe nu kitu teh aya salakina boga duit 10 juta kaluarkeun jang masjid bae lah 9 juta kajeun 1 juta malah di jang imah tangga begitu dek dibawa ka jawan ku pamajikan tah dek ka mana masjid nek naon tuh ya 9 juta dek di ka masjidkeun kabehna mah 10 juta ka pikir ka ku otak ka cek jalma teu boga anak pamajikan meureunanan teu kira-kira atuh ulah 10 juta ulah 9 juta ka masjid jang urang 1 juta teu boga pikiran hebat tah pamajikan nganasehatanna nya kana rakata eta urang kedung putat teu beres awewe kos kitu teh ye kuduna mah lain kitu kan awewe mah ka eta 9 juta ke mana kan ka masjid aya 1 juta jang di imah masya Allah kagok amat kak kabehkeun ka masjid geus anak mah ulah dipikiran teu beres pamajikan nah eta kan jak salakina teh 9 juta kan jang ka sorga engke kan lamun ka sorga mah urang kabehan lah ka sorga mangel keneh ieu bae kepentingan rumah tangga sabarat teh nu kudu ka masjid geus ka masjid kan 1 juta nu 9 juta di imah tuh pabelit pamajikan entak lamun sedekah ulah kanyawan ku pamajikan ulah kanyawan eta kitu bae tah awewe mah tah lain di dia lain di ditu di pasar kemis ke bagian pondok eta kari itu tah di dia mah leuwih parah tah ye pemikiran orang ka mana kanyahoan kan ku Gusti Allah loyogna ka mana na ya Allah ya Rabb nah balikan deui kana buta geus ka ulah ka masjid geus di bae salakina ganti baju salat di dinya nurut ka pamajikan tapi begitu jam 7 liwat seperempat kadenge suara azan di masjid nyana keluar deui deuk berjamaah isya kolotra keluar cek pamajikan ka mana deui Kak berjamaah ka masjid masya Allah tadi ge gaguling kieu ka masjid kana tuh deuleuh hujan kana kajeun lah kabita ku ganjaran anak kabita ku ganjaran ge lamun normal pan ka mah teu bisa neuleuh kajeun lah ge aya Allah ieu nu nuduhkeun beuh
wow baik Allah. Majikan kos gitu majikan. Keluar jana tiba. Begitu keluar ngalengka. Eta menang 100 meter di Soledad deui. Ngaguling deui. Masya Allah cek nyana. Ayalah nu nulungan ditungtun ku eta jelema ka masjid. Salatlah nyana bari dibersihan taku lalaki teh tah kono nungtun. Bersihan ka masjid berjamaah, mantas berjamaah. Eta ditungguan tak kuno tadi, masya Allah. Akhirnya ditungtun terus, datanglah ka imah, balik berjamaah. Majikan nana nanya deka, ente ngaguling, ugu ngaguling, jagian itu Soledad. Ayo nulungan tah, tah jalaman aya kene coba teh cenah bere-bere cai. Begitu pemajikanna keluar aya kene ka dieu salib dieu. Diuk dihareup bere cai. Ditanya diuk nu buta jeung nu nungtun ditanya ku pamajikanana. Kakak tadi ngaguling di mana? Eta urut keur magrib ngaguling teh. Aju aya nu nulungan, ieu nu nulunganana tah nu nungtun. Ditanya ku nu buta, "Ceng, ai aceng si saha? Peduli amat make ijeng nungtun bapa ka masjid make ngabersihan baju bapa segala rupa. Haju ditungguan deui man teu salat teh. Ditungguan ditungtun dibawa ka imah ieu ku hebat amat peduli amat ai aceng saha?" Cenah hampura kula tadi dah moal bebeja. Tapi kula dek bebeja bae saha ceng ieu? Kula setan. Hah? Sa? Kula setan. Setan? Lain jelema? Lain. Kok setan sih bisa nungtun ka masjid? Heran. Ndek ke jelema nu nungtun ka masjid mah kok setan pancen setan mangalarang salat, ngalarang berjamaah. Kok ieu bisa nungtun haju nungguan? Pan setan. Beuh lamun hayang nyaho. Nu mantak kula nungtun, haju nungtun mawa balik nyalametkeun beusi ngaguling deui. Lantaran lamun ti Soledad ngaguling deui eueuh nu nyaho kan kabehan. Emang kunaon? Begitu maneh ngaguling nu pertama teh nu teu jadi berjamaah teh ear di langit malaikat mangmentakeun hampura ka maneh di samping mangmentakeun hampura ka maneh mangmentakeun hampura ka sekeliling nu aya di sekitar masjid kaditu 40 imah kaler 40 imah kidul 40 imah kulon 40 imah masya Allah ku gara-gara ngaguling sanajan teu jadi berjamaahna eta jelema sekitar masjid teh dihampura dosana kan lamun dihampura dosa aing nu kawalahan ku sabab sakitu beusi ngaguling deui daripada nyana ti Soledad kadua kali haju dihampura kabeh aing nang hese capek mending dituntun ku aing masya Allah. Orenganan nusok nungtun teh kadang-kadang mah setan. Kula ge meureun babarengan sa mobil bisa jeung setan sebenarnya. Tuh sia masuk ajuneuleuh kitu. Tah eta setan teh bos kitu. Ya Allah ya Rabb. Maknana berarti lain sambarangan. Jelema berjamaah teh ya lain bae nyana nu meunang ganjaran. Sekitar masjid aya pangampura Allah. Komo lamun datang kasih Soledad model tadi. Ahli Allah zikir ahli Allah. Kiai zikir tengah beting. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Manteng hatena ka Allah. Eta lainnya na bae eta nu meunang ganjaran jeung meunang pangampura. 40 imah kaler kidul wetan kulon eta teh dihampura dosa ku gara-gara kiai anu manteng
ka Allah maca la ilaha illallah. Nu mantak biasana deket imah kiai mah tirok zalalikir. Tirok salat. Geus bae lah jak kiai ge salat, kiai ge zikir geus aing mah geus pokona mah efek ti kiai bae geus pokona mah. Na eta teh keistimewaan seorang manusia ahli Allah. Datang ke setan ge khawatireun. Setan khawatireun lantaran lamun ieu ngaguling deui, waduh kabeh bakal menang hampura. Jadi berjamaah teh lain lalagaan, gede jasa ganjarana. Kulantaran gede ganjarana sangheuk jasa berjamaah. Aya tatangga masjid nu tilok ka masjid hingga ku tilok-tilokna ka masjid teu nyahueun tihang masjid. Lain di dia lain ulah sok kasinggung ulah. Pasar Kemis pondok. Datang ke teu nyahueun karpet masjid acan. Eta aya jelema deket masjid seperti kos kitu. Kajen teh heulana. Nah ieu mah gede jasa ganjaranan nu buta model tadi. Ai jelema caang mata hatena sanajan ieu na poek kana agama teh luhur bae himahna kos di zaman Kangjeng. Aya jelema nu buta bebeja ka Kangjeng Tuan. Abdi iraha deuk diajak perang. Jeuh. Cak Kangjeng Nabi kitu siapa buta deuk daun perang. Teu kula mah ajak bae perang. Cak Kangjeng Nabi aya perang teh kan ngalawan musuh. Kumaha kalihayanana bisa lihai pedang atau make pedang, lihai panah atau panah. Tah ieu kan perang mah deuk ngamaehan musuh. Ai siapa buta deuk kumaha? Ulama ajak bae jaknya na perang. Kangjeng ulah buta-buta. Nyana cerik, masyaallah. Jaknya na emang ai buta kahayang kula. Pan kula ge teh hayang buta. Ieu bahkan kehendak Allah. Ketika kula neuk kaluhurkeun agama melalui perang kunaon teu meunang, isukna cerik 2 poe bebe jadi ka Kangjeng Tuan. Iraha perang. Ai kitu deuk naon? Kula ajak. Cak Kangjeng Nabi buta-buta perang teu deuk kumaha nangis musuhna bisa-bisa paeh di tempat perang. Kajeun caknya. Tapi lain masalah kajeun cak Kangjeng deuk kumaha engke. Aing ngadon micin nyawa mah jang naon. Kula mah ajak bae perang resep jasa kaganjaran perang. Masyaallah. Buta matana, mata hatena caang. Ka perang-perang hayang. Geus datang ka mana urang nu bata urang caang hayang ngaluhurkeun agama Allah. Melalui perang lain usibna ku lima perang deuk nanaonan di perang. Melalui pembangunan masjid beta caangkeun mata hate urang. Kadang-kadang mata ieu caang mata hate teu caang. Katilu kali bebeja ka Kangjeng iraha perang. Maneh buta nanyakeun perang deui. Kula mah ajak bae. Ai fungsi maneh naon atuh? Fungsi kula sanajan teu bisa neuleuh, teu bisa nyekel pedang deuk ngababetkeun pedang ka musuh. Kula tapi nyekelan bendera mah bisa. Geus ku ayana sakitu kula izinan jang nyekelan bendera bae kula. Atuh nyekelan bendera teh Tuan ceknya ieu. Lamun bandera dicekelan ku kula pasti musuh sarieun. Sebab kula mah kan moal robah. Kula mah mun nyekelan bandera kan moal robah jeung moal lumpat. Jatuh nyaho eta musuh eta lain. Geus berarti kan kula teu robah teh musuh pasti sieun. Lantaran eta jelema teu robah-robah berarti hebat. Bener oge cak Kangjeng ieu. Tah aya pemikiran ka dinya. Kulantaran 3 kali minta izin Gusti Kangjeng Rasul ka Gusti Allah. Gusti Allah, aya hamba Gusti buta tenang Gusti. Hayang milu perang ngaluhurkeun agama Gusti ajak kula. Ajak cek Gusti Allah. Diajak. Bener fungsina nyekelan bendera. Nya nama bendera dicekelan lagi bener tah musuh sarieun. Nah, begitu diizinan nyana milu perang atau bener musuh sarieun. Ngan sarieun ge kan dideulekeun bae ku musuh. Isi jelema nyekelan bendera teu robah-robah hebat amat sih. Dideketan barang dideketan orang buta. Sia cak musuh.
langsung ditebas. Set. Cek sakaol mah ti kajauhan make panah. Set. Cep. Ah. Nyana begitu kena panah seserian. Alhamdulillah ajakan alhamdulillah kadenge ku kabehan maca alhamdulillah. Sahabat kayak gideg Kangjeng langsung ningali ka luhur ieu maot. Kangjeng ningali ka luhur, ya Allah ya Rabb cak Kangjeng kadeleuna di alam dunia nu buta maot kena pedang atawa kena panah, ternyata rohna geus aya di Jannatun Naim, geus aya di surga. Eta lah jelema ngaluhurkeun agama Allah. Nu mantak salila hirup sabisa urang ngaluhurkeun agama Allah. Urang boga ilmu pasantren ngan datang ka ngeja dong pagakeun demi agungna agama, demi luhurna agama, pagakeun ngeja. Urang teh bisa amil jurumiyah pagakeun. Urang bisa alfiah johar makrun pagakeun. Urang teh bisa fikih fatul muin tafsir pagakeun. Urang kuari bisa mah bisa ngan eueuh nu datangna naon atuh masjid urusan ya Allah ya Rabbi ngaluhurkeun agama Allah naon bae Allah Maha Uninga. Luhurkeun agama Allah melalui pembangunan masjid. Untung urang dieu anu nyumbang ala kadar 1000 2000 10 20 100 200 jang pembangunan masjid kuari mah dibelikeun ka semen tempelkeun, ka pasir tempelkeun, bata tempelkeun. Naon bedana semen, bata, keusik anu ditempelkeun di masjid jeung ditempelkeun di imah di kantor, bentukna kitu-kitu keneh tapi nilaina lain. Nilai ieu mah ka akhirat. Tapi nilai kantor mah urusan dunia. Nilai imah mah sarua dunia, mun kurang-kurang bisa niat nama. Tapi masjid mah geus jelas. Masjid mah geus jelas jam moal aya jelema neuk main gapleh ka masjid moal aya. Ai lain anu edan mah meureunana. Ye aya. Ieu bas jelema teh oh di mana masjid? Deuk salat ah. Mana masjid? Wah, deuk tahajud ah. Mana masjid? Deuk zikir ah. Tuh kan? Ai gaji pedi mana masjid? Ngalamun aing carekan ku pamajikan. Lain deui itu mah. Tuh masalah sih daripada mabok paling ke masjid. Tak iya masjid untung engke di akhirat ketika timbang amal nu bagus bahkan geus jelas ke sorga. Ayo ke sorga. Nah begitu ditimbang amal teu bagus kasar ka sorga henteu ka neraka embung tenden di sisi neraka. Saya ngaran Pula Udin, orang mana sih ya? Orang Kedung Putat. Mana coba dalam bukuna? Di dalam bukuna. Wah, iya jadi cakina goreng bukuna ieu. Loba amal gorengan. Geus sia mah geus ka neraka embung panas. Dek tahu tuh sia ngadaguan di dek kayak nungguan babaturan. Nungguan babaturan lah kena lobaan kan neraka geungeunah kan aya berjamaah mah beuh. Tambah deui. Geus lobaan orang Kedung Putat. Ditanya ku malaikat, "Teh gara ka neraka?" Moal. Sia ka sorga jalan ka neraka embung deuk kumaha? Kula menungguan kapal penyelamat. Kapal naon? Kapal Miftahul Barokah. Masya Allah. Coba eta ke datang kieu jadi kapal. Duk. Hei, supirna Kiai Badru. Duk. Kenekna ieu tah. Duk. Atuh ken ya kasorgan tuh ka neraka embung atuh kunaon atuh sia embung ka neraka embung panas
Itu naik aing teu jariah. Dicoret sia. Aduh, Masya Allah. Nah, iya kan 50 juta mah kan dijero, 20 juta, 10 juta dijero. Nah, iya. Anu kan bae. Nah, setannya setan ngaganggu ka mik merenya. Setanna aya di dieu teh belah kenca. Make jas koneng. Sial teh setan. Ngaganggu bae goblok. Duh, Masya Allah. Mun kurang-kurang kula babacaan mah ieu paeh terus ya. Iya anu teu pernah jariah ka dieu. Sedih amat bayangkeun. Coba bayangkeun coba ayo batur nu baragus amalna ka salalorga geus jelas jalanna. Anu ka neraka embung nungguan kapal datang lantaran di dieu jariah naik berangkat kan menuju sorga. Tinggal anu teu boga amal bagus jariah ge henteu deuk kumaha coba sedih henteu. Nu paling sedih bayangkeun ku urang lamun salakina jariah ka masjid pamajikanna henteu kaajak ngaran salaki karunya kan ka pamajikan deuk saha nu nulungan nyana gegeroan kakang tulungan bungan sia keur ieu ngahalangan aing kitana 10 juta enggan 1 juta tah rasakeun ku sia tah eta kan deuk kumaha coba di akhirat salaki ka sorga pamajikan ka sorga anak ka neraka saha nu teu sedih dibalikeun ku urang anak ka sorga pamajikan ka sorga ma ka neraka sedih hayang kurang kan bapak ma anak minantu incu breng ka salalorga nikmat kan urang babarengan di sorga. Tayilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu buta ieu tapi caang mata hate teu kahalangan ibadah ka Gusti Allah. Dicontohkeun ku nu berjamaah tadi istimewa. Dicontohkeun ku zaman Kangjeng Nabi perang sakitu butana tapi caang mata hatena tetep bae ngaluhurkeun agama Allah. Komo urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah mata urang caang awak urang sehat ka masjid deukeut ka pondok pesantren deukeut geus gunakeun kesempatan ieu pake ngaluhurkeun agama Allah jang diri urang melalui ngaji esian pengajian ulah liat nanaon Gusti ngaji mah ngalengkahkeun sukuna ge ka majelis taklim geus ragagan eta dosa kadanan ku ngarti teu ngarti dia teu ngarti geus ngaleungitkeun dosa geus bae urang mah asal aya pengajian datang ulah nanaon asal datang bae ngaleungitkeun dosa sakitu bae mantap di majelis taklim dan neangan nu nyumput HS dinain ge ditanya ge teh ngeusan ngajina ngeusan alhamdulillah bali ke datang deui ka dinya nyeunana nyelegon deui we kieu bae geus beres gaji teh ngeusan ngajina ngeusan emang bali ditanya teteh si kunaon eta HS bae aing ngaji tita kuki uci ja teh HS bae sajana ngaleungitkeun dosa geus teu kudu dadaon jang sebuah renungan lamun nu buta sakitu hebat tak kunaon atuh urang caang mata ieu kopoek mata hate caangan gerage nu mantak kiai wanin mentang mata ti peuting tahajud maca Quran zikir mata hatena caang ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah lamun geus zikir lamun geus baca sholawat asa katingali kangjengna di hareup ku cinta-cintana ka kangjeng asa aya kangjengna kos urang bogoh kasih sarwiti bae urang botok bogoh ka sarwiti asal kadenge besok sarwiti asa aya bae teh di hate teh bahkan jadi wiridan nu kuduna mah la ilaha illallah sarwiti tak teu beres eta kudaul eta ku cinta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kapal berangkat menuju sorga
eusina ahli-ahli dia udah peduli terhadap pembangunan masjid nu tinggalan teu bisa milu ka kapal eta. Ya Allah ya Rabb, mumpung ayeuna aya kesempatan keneh sisihkeun jeung pembangunan masjid. Nu mantak kula ngabangun masjid di Cilongok ku batur pajar kunaon sih kieu teu anggeus-anggeus emang ngahaja. Geus sabaraha tahun? 12 atau 13 tahun. Aya nu nanya ka kula Kiai ti Cianjur, Kiai, kok lila amat ngabangun majelis mah haju anggeus bae kuari geus beak 15 miliar. Haju anggeus bae. Haju kulana teu boga pikiran naon jalain kula nu ngabangun ge. Batur. Ngan haju anggeus bae masjid angel. Aya nu nanya tah urang Cianjur, Kiai, kunaon sih Kiai lambat amat? Ieu aya amanat di guru kula lamun ngabangun masjid ulah dicepetkeun. Kunaon? Karunya nu encan boga kesempatan jang jariah abehnya na milu di mana-mana teu milu di akhiratna karunya. Mantak dilambatkeun ku lamun dianggeuskeun tereh babari tah mah. Ngan di engke-engke we duiteun sebenarnya mah. lain jelas teh lain gampang. Eta tadi karunya urang Cilongok kan kukula mah aya daun ngaran tulisanana saha nu geus sanuncan bola laki bawe kan kanyawan kukula mah. Aya keneh nuncan kanyawan karunya beusi teu milu jaga di akhirat. Eta Kiai ti Cianjur begitu kukula dijelaskeun kula boga amanat di guru kula ngabangun masjid ulah dicepetkeun. Nungguan jelema supaya marilu kabeh eta istimewa pemikiran abah, pemikiran guru kula sehingga ulah aya nu kaliwat. Mantap kula mah kadang-kadang ku jawara geledegan dipake karesep bae. Dipake karesep bae kacirina sok datang ka imah emang kulana sok ngadoa. Eta makan rahasia kula. Ya Allah ya Rabbi, nyaah amat eta jelema teh hamba Gusti aya dina keur mabok keur naon karang-karang joledar ka Gusti. Satu waktu mah Gusti tuduhkeun ku Gusti jabeureun hate leutik nama nurani nama hayangeun nya ge bener kan kajurung ku nafsu bae. Abdi deuk ngadoakeun Gusti ka jawara anu Gusti pang nuduhkeun kan rahasia teh mantak dibere resep ka kula. Ai ka Haji Pendi bapan jawara geus kieu. Yo. Sia koe goblok sia. Tilok ngadoakeun. Atuh komo ka kiai, komo ka tokoh. Kula sok ka jawara mantak. Nu matak di akhir hayatna kukula teu kudu dicaritakeun jawara anu deuk baotna ka imah, jawara anu deuk baotna ka imah deuk. Aya nu nanya kunaon sih kieu teh jawara ka ari mah kulana sok ngadoakeun. Eta mah dibejakeun ge rahasia. Kawan khusus bae penting ngadoa ya Allah ya Rabbi. Jawara anu teh karunya amat di akhiratna meureun nya ge panaseun ka neraka mah pang nuduhkeun. Eta osok di akhir hayatna bagus. Ka Haji Pendi mah ya Allah ya Rabbi ka neraka jongkrokeun habak. Tuh jana tapi namanya deuk nuturkeun beka kula cenah aing mah kajian cenah nuturkeun kiai bae ke di akhirat tah beri tulungan. Sanu nulungan. Ye teu hayang aing mah. Ya Karim, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui caangkeun mata hate abeh kadeuleu kebahagungan Allah. Caangkeun mata hate abeh kadeuleu keagungan Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caangkeun mata hate abeh katempo kemuliaan para wali-wali Allah. Caangkeun mata hate abeh katempo ulama-ulama anu balaleuneur nu saroleh. Lamun urang geus mencintai ulama anu soleh wali Allah kabelah dituna para tabiin para sahabat intina ka Kangjeng Nabi aslina ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus ulah mang-mang deui jelema nu mencintai ulama, mencintai wali eta teh tanda-tanda deuk diasupkeun ka surga. Tanda jasa eta geus tanda bae. Tapi lamun kuari resepna bangsa ka Maradona. Nu kuari juara main bola saha? Heuh pemain bola nu kuari nu jago saha? Pembuar sih goblok berarti nyawa nih udah kieu. Kolot-kolot tolol sia. Udah nyawa. Udah nyawa kos gitu atuh.
Padahal main gak nyawat teh bohong. Misalnya pemain Jerman, Rummenigge mantep. Cinta orang kadinya beladieuna ka Epi Tamala lah. Aing nyawa ti sia. Tah, urang mencintai bangsa nu kos kararitu. Komo ka bangsa politikus tukang ngabohong, urang resep sing hade. Lamun aya seorang politikus, kemudian urang dibere resep padahal zolim aya di ngana. Tapakuran apa kurang? Tapakuran sing hade kula mangan sakadar duduhkeun besi aya seorang presiden nu zolim, menteri nu zolim, gubernur zolim, bupati zolim, polisi misal atawa tokoh nu zolim aja urang resep pan bakal dihijikeun eta emang kumaha gitu resep urang sing hade aya patula patalina lamun urang geus resep ka Kangjeng geus aman lamun urang resep ka wali rah geus aman ngan kan resep teh bakalna dibuktikan karesep urang ka Kangjeng ku maca sholawat karesep urang ka Allah kadahanan urang hiji bangga bangun masjid babarengan ndek nembongkeun karesep urang ka Allah sakali deui caangkeun mata hate lamun geus caang mata hate sakaratna ngeunaheun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sahajelema nu tungtung ucapanna maca la ilaha illallah surga tapi kan dek sakarat maca la ilaha illallah hese ulah sambarangan sedengkeun urang sakarat teh nyaho buat di rumah sakit buat teuing di kapal buat teuing di leuweung buat teuing di mana teu nyaho apakah di imah sorangan ditalkinan teh nyaho Kiai Haji BH Ki Putra Ki Soleh malam Salasa masih kene ngaji ngariung balik terus buka berkat ngobrol jeung pemajikanana jam 12 sare jam 2 pemajikanana hudang nangku posisina di hudang-hudang di kieu-kieu ternyata maot teu nyaho kan jam sabaraha kumaha ieu sakadar contoh. Tapi lamun urang geus caang mata hate teu cang cahaya malah wali Allah mah wali Allah minta ka Allah hayang maot teh sorangan sebab naon sebab besi recok geus biasa maca la ilaha illallah atau Allah daripada recok loba jelema maning sorangan lolobana wali Allah diaman-amankeun eta mah urusan rahasia nu jelas biasakeun kuari maca la ilaha illallah komod di jero bulan puasa ye di samping maca Quran lobakeun maca sholawat oge zikir abeh ketika sakarat babari ngucapkeun la ilaha illallah ulah loba-loba mengaji sapeting 1000 bebaca la ilaha illallah ye 1000 loba teuing 500 lah sia mah teu beuki meureunnya 100 Ayo malah bloon di mah 100 kalau pakai deh 10 betul ha teh akur jeung tanjang ai dahar sapoe 3 kali ai maca la ilaha illallah 10 bloon teh coba 10 lamun 10 dibagi 5 kan unggal tas salat teh maca 10 bagi 5 sabaraha ya atuh teh akur jeung kopeah tolol kopeah mancrit ai maca la ilaha illallah 2 akur jeung kopeah tuh saya 3 satama maca salat 2 Masya Allah ya sedangkan dia kabeh nu aya kan ieu dalalikir wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi teu hiji perkara kecuali maca tasbih ngan urang teu bisa ngadenge lain cara ceuli Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Sulaiman makan batu kayu hewan termasuk angin bisa diajak ngobrol ku Kangjeng Nabi Sulaiman mah ya Allah ya Rabb eta Gusti Allah nyiptakeun seorang nabi diangkat jadi rasul nu ngaran Kangjeng Nabi Sulaiman ku pohara-pohara teuing kabeh kadenge bahasa teh Gusti Allah nagung panjang urang mun nyaritakeun para nabi-nabi mah ieu mah balik deui bae ala kadar ke insyaallah iraha urang bongkar ceuli Kangjeng Nabi Sulaiman
urang caritakeun lisan Kangjeng Nabi Musa datang ka bisa bukalamah jeung Gusti Allah. Urang caritakeun socana Kangjeng Nabi Ismail hebat amat. Urang caritakeun kabarahanan Kangjeng Nabi Ibrahim datang ka ku Gusti Allah diangkat jadi khalil. Anu nyana unggal poe teu kurang ti 1000 onta mencit najang nyuguhan tamu. Masya Allah karim. Hebat amat Gusti Allah nyiptakeun para rasul para nabi sehingga urang kataji jasaku para rasul. Komo Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi